Rolling 3, 2, 1, action. Oh, jago ah. Cuma yang miliknya we, wah ini dikawin itu siap. Coba kemarin dia. Wih, pokoknya jijin aja lah. Kadang dia mah nggak bisa diabankan ya. Oi. Mas ada terus. Kamana wae? Aya. Aya. Wae ewa. Ini kasep tuh. Nyangkes kasep atuh di baheula eta mah geus turunan. Geus kodrat. Ngalau teh ya. Hah? Ngalau. Ngalau ka mana? Di Pekalongan. Kawan lu kan mana? Ingat-ingat itu informasi lauk. Hah? Lauk. Lauk. Lauk lah lauk begitu. Oh, kayak ngalah lauk. Di mana? Di mana? Jauh lah. Kurang kali itu hayu. Cek saha eta cek saha? Batur. Ayo wae urang siapa da? Aya wae dirinya nu sok tara nyamper dirinya ka mana wae tuh. Bener henteu ye informasi teh. Bener ya gue disalin si hujan. Geus atuh dagoan lah aing salin heula. Aing mah jeung hayam apihkeun deui lah. Apih heula usuk. Ya. Boga hayam teh di imah. Henteu. Wah, ayam batur. Dagoan haskeun. Salin lah. Guru. Tulilah teh. Gila disalin-salin we oge ya. Woi. Hai ulah tuh. Oh, lah tuh aing yang salina. Gimana nun atuh? Nah, di lumur seng. Ayo lah. Ayo ah. Terus hujan. Ayo. Aing ngibat ke kantong di situ. Enggak ada gua aing pas eta heula ka rumah ya. Oh, dulu. Jeung sasa urang duaan wae. Oh. Aduh. Tuh, iya buhunnya. Ayo. Tengah. Pembeuli isu keneh lah. Matur mah tadi itu cenah tuh. Ayo lah. Iya we lah. Oh, ya wis awas. Alah, mun teu digejus aing ya. Anak euy, ulah lokasi pulang istirahat lah. Deren ha. Saung lah. Anas kieu gampang lauk lah. Aduh. Kalampahan. Yung gede cayeuna ge nama Den. Apa itu hal? Nyawa teuing, mana bisa ngojain teu? Untuk. Baik wae ngojain mah mah lah di eta we di luhur. Lamun meunang paling mulungan hungkul.
Dah. Capek Den, panas. Oh, panas. Ayo teh cek saha di dia loba lauk, nyaho di saha? Batur mah loba cenah. Oh cek batur. Heeh. Oh. Tapi asa ka dieu mah kara urang nya lauknya. Oh, kumaha teh ieu mah? Yang geus kemae we sugan we atuh da. Pan kamari mah urang ditu untung. Dia ke bawa kantongnya mun ancruk. Ibu moal eta aduh. Pinu ieu bakal tuh. Pinu ayeuna mah. Hasil geus ngimpina mah geus alus penting tadi geus aya kembangna mah. Kembang naon? Jame ya. Nah. Ayo. Sugan lah. Gitu tuh. Yo. Oh, itu tuh lah. Tuh, sana lah. Kalampahan. Mahal bener ya video kasih aja kostum itu udah kio. Balik lagi nang. Oh, mana? Patung kilo bah. Bener ya. Oh, kalau tadi. Cuma jalan deh tuh Den. Cepet euy. Tuh, cucuk hungkul deh. Ngundang wae. Ayo, jalan ngomong. Sampai di dia, gua di dia. Saya yang turun nama. Dek, kemana sih ya, Dek? Aduh. Ayo kemana, woi? Dek, kemana, woi? Situ dia aja tuh. Mana itu tuh? Kita tunggu ke sana ya udah. Woi. Aduh.
suara bebeja jabaning hujan sepi melangan. Ya hati mesti saredet kieu. Saha nu beremukan teh atuh? Dia kan lagi hujan di luar. Mau dilelep di situ. Dilelep di mana? Dilelep teh? Dilelep di mana? Ayo atuh, ayo Bu, ayo. Oh, ya si Udi deh, maka ada rapat ke desa di. Duh, arahnya itu euy. Duh, arahnya urusan aja euy. Assalamualaikum. Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Pak. Emang? Awal nama kalbet. Ya. Cari Pak RT. Assalamualaikum. Salam. Kumaha ya peryoginan ya Pak RT. Aduh. Ya teh karena tangan budak ya teh. Deden jeung menuju kana Udi. Mohon kumaha. Si Udi cenah aduh dilelep. Dilelep di mana? Nya ku gua eta tadi teh tuh aya pamajikan eling-eling di ieu mah. Iya informasi ti saha ieu RT. Nya pamajikanana jeung si Deden ka dieu. Ngawartosan gitu. Oh. Terus Pak RT keluaran? Nya ka Pak Ustad, nya pambewarakeun lah kumaha. Astagfirullah. Jadi ieu teh kajadianna dinten iraha. Nya eta puguh tadi pisan deh. Astagfirullah. Jadi pamajikanna Mang Udi teh sareng ade teh ka bumi Pak RT. Mohon ayeuna tujuh teh eling-eling pokoknya teh. Istina teh aduh kumaha teh abdi bade angkat ka desa daya rapat deh duh. Atuh lawak angkat ka desa atuh sakantanan heula kitu mah ke abdi pami ka masjid ya bade ngabewarakeun kan ya. Mohon. Pak RT sakantanan heula wartosan Mbah Otam sareng itu Om Bram. Nya. Sareng Kang Yadi teh Yadi anu pas belokan paling ieu. Jadi deblok. Mohon Ya. kayak wartosan kadinya. Mohon. Wayang heula atuh nya Pak RT nya. Mungkin abdi bari eta bari sakantan ka desa abdi ngawartosan Mohon. Abdi meureun ayeuna langsung ka masjid heula bade ngabawarakeun teh ya meureun nya. Mohon. Bados ieu lah ai eta namanya. Kin meureun ieu mah langsung ka ditu lah ngalayan abdi ge ningal heula kitu Namun tah. gitu Pak Ustad. Mohon atuh Nya nya. ai kitu mah abdi moal lame nya enggal-enggal ka desa diantosan puguh. Mohon. Nya. Kade ulah hilap ka itu heula wartosan. Oh nya Mbah Otam sareng Om Bram sareng Ayadi nya. Nya mangga. Mohon. Atuh nuhun informasi Yo. dari santai mereka itu dah. Ayo tuh sareng. Nyala sudah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, balik ke masjid heula. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangrupikeun warta duka wireh Mang Udi dilelep di walungan. Kumargi kitu hayu ka bapak-bapak saderek sadaya urang milarian Mang Udi. Polisi sareng aparat tos nuju ka lokasi. Sakali deui hayu urang milarian Mang Udi. Sakitu anu kusim kuring dibewarakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat? Enakin saya coba ada segelas mah. Duh, kumaha? Enak, kan suruh di tujuhna deh. Bapak enak ka desa heula aya rapat deh. Kalau mun aya
Menyusulan ka dia baru udah kata saha. Pas ke bapak ka desa itu aya rapat di desa katanya. Iya. Carakan juga ada kopi sarang bapak ngerti lah ke desa. Sing hujan manten. Bayar cukup. Nantos bapak angkatlah ka desa tuh musim hujan manten nya. Assalamualaikum.
Project Film, tempat hiburan orang sarere. La 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 la.